Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan Wilujeng Sumping di channel Simkuring Iis Pitaloka. Seperti biasa, ieu teh khusus ngaguar perkawis kasundaan. Simkuring sanes ahlina, tapi gaduh karep mugia basa Sunda teh ulah dugi ka tumpur. Para nonoman murangkali kedah tiasa nganggo bahasa Sunda dina paguneman sadidenten. Tangtosna ieu kedah dirojong ku Ibu Ramana. Da ari nu jantan masalah kunaon barudak ayeuna bahasa Sundana kirang sae sapalih teu sadayana tiasa janten kumargi teu diwanohkeun ku Ibu Ramana, teu di ulangkeun ku Ibu Ramana dina paguneman sadidinten. Manawi bahan katampi urang guar sakadik-sakadik sasiereun sabeunyereun pamugi tiasa katampi mugia sing jantan mangpaat. Ulah hilap kanggo subscribe, komen sareng share supados Simkuring tiasa teras-terasan babagi dina pangawruh dina widang bahasa Sunda. Namun sakali deui Simkuring mah sanes ahli ieu mah ukur kanyaah kaki Sunda. Tah Akang teteh teras adi-adi sadayana urang awitan ku wawanohan. Biasana urang upami tepang sareng jalmi anyar pinanggih sok ngawanohkeun diri atanapi sok kenalan. Dina bahasa Sunda eta wawanohan, berkenalan. Biasana anu ditaroskeun ngawitan jenengan. Aya salah sawios atanapi sawatara sepuh anu naros ka urang sanes dupi jenengan teh saha, dupi nami teh saha, dupi wasta teh saha, aya anu sok naros dupi kakasih teh saha. Eta sami naroskeun ngaran urang. Sami sareng what is your name upami dina bahasa Inggris, siapa namamu upami dina bahasa Indonesia. Janten kakasih teh sanes kabogoh da ari dina bahasa Sunda mah kakasih teh aya bebeureuh sareng bebende. Gitu. Upami ditaros dupi kakasih teh saha diwaler ku urang. Wasta pun Iis Pitaloka. Eta artosna teh ngaran kuring Iis Pitaloka. Pitaloka. My name is Iis Pitaloka. Lajang ditaros dari dupi linggih di mana teh Iis? Where do you live? Di mana tinggalnya? Ku urang tiasa diwaler padumukan rorompok itu sami sareng tempat tinggal upami dina bahasa Indonesia mah. Padumukan di Jalan Cikutra atanapi rorompok di Jalan Cikutra Kota Bandung. Duanya biasanya eta nu ditaroskeun. Terus sok aya deui nu naros atos nikah teu acan. Namun aya anu atos naroskeun, aya nu sok naroskeun parantos kurenan teh sudah menikah, are you married? Kumargi dina paguneman orang Sunda atanapi orang Indonesia mah kenging nya naroskeun yuswa sabaraha, linggih di mana lajeng tos nikah teu acan. Putra aya sabaraha hiji. Samantawis upami urang ngobrol sareng jalmi anu anyar pinanggih dina sareng bangsa sejen mah dipahing teu kenging naroskeun tos nikah teu acan, tos kagungan putra sabaraha hiji gitu. Tah upami ayeuna naros parantos kurenan sudah menikah diwaler upami atos parantos itu kagungan bati sabaraha hiji, kagungan putra sabaraha hiji. Nah, upami urang ngawaler kumargi itu narosna kagungan, kumargi ka urang ari sorangan mah ngawalerna gaduh. Upamina gaduh putra, urang gaduh putra 2
hiji pamaget hiji istri ngawalerna gaduh. Alhamdulillah 2 awewe sareng lalaki. Ih, nah kasar. Sanes kasar. Kumargi eta dianggo kanggo ka urang. Sanes hartosna kasar. Atas laras eta. Gaduh putra 2, abdi teh awewe hiji, lalaki hiji. Gitu. Terus aya nu naros deui. Dupi caroge damel di mana? Atanapi dupi caroge dinas di mana? Aya deui anu uning mah anu langkung paham sok naroskeun dupi tuang raka damel di mana. Tah, kumargi urang tos nikah janten nu ditaroskeun teh tuang raka di dieu hartosna salaki urang. Our husband, my husband. Teras diwalerna pun lanceuk mah dinasna sami sareng abdi cepeng damel dina widang seni, janten seniman. Sapertos kitu. Janten pun lanceuk di dieu dianggo kanggo dilarapkeun ka salaki urang, my husband. Sanes caroge abdi. Lamun waleran anu sae pun lanceuk upami pun teh gegentosna abdi. Tah eta hartosna pun lanceuk mah suami saya, my husband gitu. Kitu ngagangiekeunana teras upami naon teh dupi kalanganan kanu naon. Kalanganan itu hobi pangaresep. Simkuring mah resep kana seni, kanu ngawih, kanu ngibing, sareng ngajajaran acara gitu. Terus dupi yuswa sabaraha danget ieu abdi sebatkeun yuswa urang sabaraha pusawios. Tapi biasana upami dina pawanohan mah henteu detilnya upami naroskeun teh henteu moal naon teh moal nyosok jero. Ditaros anu memang dasar sapertos tadi jenengan linggih di mana, teras gaduh tos nikah teu acan kagungan putra sabaraha hiji eta biasana teras dinas di mana eta kalebet hal nu wajar. Tapi upami hal-hal nu sanes saena mah dipahingnya ulah wakana naroskeun nyosok jero ka jalmi anu anyar pinanggih bilih teu raos anjeunna, bilih engke kasigeung tersinggung kasigeung teh. Tah salajengna anu sok janten masalah dina paguneman conversation percakapan sadi dinten sok rajin lepat ngalarapkeun dina undak usuk basa. Ari undak usuk basa teh tingkatan basa. Upami urang ngobrol sareng nu sahandapeun kumaha, teras sareng anu sasama satata kumaha, saluhureun kumaha. Tah aya basa Sunda kasar atanapi loma, aya basa Sunda lemes gitu. Aya basa Sunda anu cohag. Biasana anu kasar atanapi loma bahasa sedang ya teh sebetulna oge sedang tiasa dilarapkeun kanu sasama sami yuswana gitu tah tetep teuing ti urang. Teras upami bahasa lemes biasana kanggo anu saluhureun. Upami bahasa kasar urang oge sareng rerencangan sok raja nyarios kasar, tapi omat kedah anu loma kedah atas dalit anu atas akrab gitu nya ulah kumawantun ka sepuh nyarios kasar kumagi teu sopan eta mah. Terus bahasa cohag eta mah biasana kanggo sato. Upamina dahar, nada, tuang, nyatu. Dina paguneman teuis urang tuang yuk. Aduh, hapunten abdi mah parantos nada tadi dirorompok. Oh, muhun atuh. Nada tuang. Nada kanggo sorangan, tuang kanggo anu sanes. Tah, upami urang ngobrol sareng rencangan, biasana simkuring ge kapungkur nuju sakola. Sareng rencangan dugi kayana oge pami sareng rencangan antos loma mah sok nyarios kasar. Is, urang dahar yuk. Geus urang geus dahar. Tah, urang maneh mah masih kene ka eta wajar anu ulah teh sia aing janten ari barudak ayeuna mah nu sering dianggo teh sia aing teu acan bahasa kasar anu sanesna
ulah bager lebar dianggo upami nganggo bahasa Sunda kedah nganggo bahasa Sunda anu leres. Lajeng gaduh sareng kagungan boga punya teis kagungan kembang ros abdi peryogi kanggo di kebon. Aduh hapunten teu gaduh kembang ros mah gaduh oge kembang malati. Janten gaduh kanggo sorangan kagungan kanggo nu sanes kade ulah lepat ngalarapkeun margi simkuring sering keneh nguping nu nyarios kagungan sanggul henteu. Aduh punten abdi teu kagungan leres lemas tapi lepat larap sami sareng ngalem sorangan memuji diri sendiri muji maneh ngalem maneh gitu. Tadi nada tuang nyatu kanu sasatuan. Duh si mochi ucing simkuring nyatu teh mani rampus paingan we awakna gede gitu. Terus gaduh sareng kagungan lajeng uninga sareng terang. Teis manawi uninga bumina Bapak Kuwu aduh hapunten karasan abdi mah teu terang gitu. Janten kagungan gaduh terang uninga kanggo nu sanes umat ulah pagentos deui. Gaduh kagungan uninga terang tah aya deui mulih sareng wangsul. Teis mulih ti mana? Oh abdi mah wangsul ti pasar. Janten mulih kanggo nu sanes wangsul kanggo sorangan. Naon deui nya nu kinten-kinten sering pagentos teh gaduh kagungan atos terang uninga atos tuang ibak sareng siram. Ibak kanggo nu sanes siram kanggo sorangan. Eta janten seueur deui bahasa Sunda anu sanesna anu insyaallah engke urang sasarengan urang guar dina jirangan anu salajengna. Hatur nuhun anu parantos manco urang tiasa tepang sanes waktos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hatur nuhun.